Indit balang siar ka pasar jeung si bungsu tuluy kadatangan paket piring terbang lanjut botram di rorompok jeung tatangga kulantaran poe ayeuna poe libur kabeneran geus teu boga samara di imah teh jadi we ka pasarna dibaturan ku si bungsu ning singkat cerita ye geus nepi deui di pasar kuda bersih geus beres diperenahkeun tuluy we ayeuna mah urang geuleuyeung ka hareup daripada kudu jadi kameramen mending ngajingjing keresek we cenah heueuh nya hempek we cekeng teh kuat mah tahu otomatis geus beres dibeli lanjut we urang geuleuyeung deui ka mana cenah eta teh budak teh jojol nyelenteng teu pupuguh cicing ieu jol panggih jeung si abah tukang hihid ning kabeneran hihid teh apanan geus rangsak di imah teh daripada 5.000 dijajankeun kana sebelah mending we kana hihid moal beak satahun panon sabat ngiceup jol geus aya di dinya eta budak hayang naon cenah kot gugupai bebenyit teh ari pek teh hayang panyeuketan cenah besti bararosan hayeuh wae meuli anu kitu teh geus we ayeuna mah urang ka area anu seger-seger ieu area penghijauan tungtungna mah meuli jengkol ngorawe jeung kangkung tah lanjut we kana pokona ieu sabab konser akan terasa hampa kalau tidak ada ini ari pek teh manggih barang langka ye besti aya urap jagong siabes asa araringet zaman baheula lanjut we ninggih urang meuli vitamin E vitamin C besti da baheula mah sok nyebut teh tuh tempo besti kot geus muyung kitu tukang ngajingjing keresek teh keun we antep diajar da kahayangna kot nepikeun ka gugurawilan kitu ari pek teh taluk cenah teu kuat nya cekeng ge iya atuh ka dieu ke alhamdulillah balang siarna geus beres besti ning tuh jol geus barang dahar deui we di rorompo kulantaran teu kuat pejit geus babaledagan tuluy we dihuapkeun ning ye urap jagong anu tadi teh ari pek teh keur ngeunah-ngeunah dahar torojol anu ngageroan aya saha bunit ngaganggu pisan aya paket deui besti ning ye paket naon deui atuh cenah bunit tah iya ye besti cung saha anu teflon jeung pancina harideung bujurna tring tah iya ye solusina besti ieu teh plat alas panci anti gosong diameterna 24 cm tuh motif bagian atas dan bawah berbeda ya contoh cara pemasangannya seperti ini besti tinggal cengcelein aja di atas tungku kompor oke lanjut kita uji coba ya urang nyobaan ngahaneutkeun sangupoe na geus ditagenkeun tuluy we tutupan antep we ari pek teh torojol we ning tuh tatangga datang apan rencana rek anyang-anyangan ieu teh besti kunaon cenanya tah langsung we digawe kadinya sok bari digawe nungguan seuneu tah si bunit mah rek ngaceleugurkeun heula runtah rante atuh dokot mani geus sarara mutut besti kot sareukseuk tetempoan ning ieu geuleuyeung we ka tempat peristirahatan terakhir tuh ieu teh can saminggu besti geus ngawiwidag deui teuing atuh da manusa teh ngadon ngabarala we sapopoena teh singkat cerita sampahna geus ludes hayu we urang tinggalkeun tuh disampakeun sangu geus asar tah ieu teh besti sok sanajan komporna geus dipareuman tapi si cai anu dina pancina masih keneh ngagolak sabab si platna masih keneh panas tapi poho sia besti teu divideokeun tah antep si tatangga sing digawe sorangan geus bararosen rek bagian cicing we tuh ngagoreng vitamin Z masak ngukngak deui tah si bunit mah urang ngabantuan ieu we lah ngaruja kacang kulantaran geus perih deui beuteung ieu teh besti da tadi mah ngadahar jagong lain sangu singkat cerita alhamdulillah konserna geus beres ieu ngawadahan heula keur alas budak ngarah jongjon